tuang teh jeung sepan sampe deui. Ce, bala-bala aya? Is, aya atuh tah. Ieu haneut keneh kareknya. Sok geura mangga. Ari cengekna aya? Is, aya atuh komplit di dieu mah. Yeuh, tah. Ieu cengekna ari Mas Pur apa di kopian? Mohon atuh. Ih, warung Ce Astri mah meuni rame nya. Seueur nu balanja. Sae atuh naon rahasiana? Rahasiana teh nu kahiji jujur, ditambih urang teh kedah kreatif. Ai kreatif teh motekar kudu sakabula kabale. Hartosna kudu nyaluyukeun sareng kabutuhan konsumen gitu. Tah eta mah tos dipidamel tapi angger we rugi ce. Aya deui kuncina nyaeta urang teh kedah leukeun ngadoa sareng rajin kana ibadah gitu Mas Purwa. Tah nu eta mah tajan dipidamel. Yeh, ari Mas Purwa kieu yeuh nya abdi oge kantos ngalaman naon anu karanapan ku Mas Purwa. Nyaeta ngalaman kalempohan rohani. Ham-ham cangcaya kana kawasa Gusti ku alatan masalah ekonomi. Harita teh malihan mah abdi mah dugikeun ka nyuhunkeun pipirakan ka caroge-oge. Atuh terus solusina kumaha ce? Kieu solusina mah dina hiji waktos caroge teh penak sareng Mang Mitra. Lajeng ku Mang Mitra dipasihan wejangan ngeunaan sajatining hirup kumaha lalakonna umat anu percanten ka Gusti. Kitu harita teh. Edas eta si bapaknya angger si bapak mah upami aya masalah teh lumpatna ka warung. Nganyuk deui nya bapak. Hayo balik, hayo balik. Keula Ceninit nah mani katingalina teh siga keur gumbira kitu aya naon? Boro-boro gumbira ambek nu aya. Tah eta si bapak boga salaki teh pangedulan. Sok bapak kira-kira nanti sanggup ngawulaan mah geus serahkeun lah. Aya naon ieu teh? Enjing-enjing mun tos saheng kieu. Eta tah Mang Mitra boga salaki pangedulan. Mang Mitra, enten atuh Mang Mitra. Da abdi mah sanes lompat ka warung, da di bumi mah teu aya tuangan, janten we di dieu. Har ari bapak nya rek teu aya tuangan kumaha da bapak nagen teu ngawulaan? Kek, sakedap. Nya Ceninit ulah kamalinaan, urang teh ulah ngalajur nafsu, badan anu ketempuhan. Leres eta teh Ca Astri. Janten upami urang gaduh masalah, saleresna urang kedah teras naneda. Tah patali sareng kalempohan secara ekonomi eta tiasa ngajantenkeun kalempohan secara rohani. Tantangan ekonomi janten tantangan dina iman. Kumargi kitu urang kedah nyangakeun sagala rupina ka Gusti. Nuhun atuh hatur nuhun Mang Mitra. Ca Astri hatur nuhun. Oh, Bapak nya hapunten oge nya mah Bapak. Mohon ambu hapunten oge bapaknya. Tah patali sareng hal eta dina kitab suci disanggemkeun. Upami aya jalmi nu lemah abdi ngiring lemah siga kitu supados anjeunna katarik hatena. Kanu kitu abdi jiga kitu, kanu kieu abdi kedah kieu supados tiasa kabula kabale. Tah patali sareng kahirupan rohani, kalempohan rohani, hayu urang kedah teras gumantung ka Gusti. Sok ayeuna mah Teh Ninit geura ngadoa kangge urang sadaya. Mohon atuh mangga hayu urang ngadoa. Nun Gusti Allah dilebet asmani Gusti Yesus Kristus oge roh suci anu teu weleh meparin ka abdi sadayana. Danget ayeuna abdi ngadua mugi Gusti maparin hikmat maripat roh suci. Sangkan ekonomi kulawargi abdi sing sehat deui. Bagja waluya hirup tentram sabihara sabihari. Paneda sareng panuhun disanggakeun dilebet asmaning Gusti Yesus. Amin. Amin.